Bieu teh panggil jeung Mang Dayat urang teh euy. Budak teh pan enak teh euy. Geus kaluar sakola hayang gawe. Ah, Cardi. heeh. Ah rek nuturkeun Mang Dayat we enak mah jeung anak Mang Dayat. Da budak Mang Dayat mah cenah gawe karek sataun ge geus di imahan. Gawe sataun di imah. Gawe sataun teh geus di imahan teh. Ade. Di imah teh kumaha teh? Cenah bayar teh dumihat cenah. Budak urang mah euy, ayeuna mah euy gawe teh geus bere imah cenah. Nya kumaha ge bere imah cek urang kitu. Oh cenah kitu teh geus dirumahkeun cenah. Ayeuna budak teh matak mun imah da geus dirumahkeun ku perusahaanna teh. Terus rencana ente kumaha? Nuturkeun anak Mang Dayat teh gitu. Sugane setaun ge imahan gitu. Ditutur-tutur gitu. Lain ditutur-tutur maksudna teh nuturkeun aduh Oh, ampun. nyaho ieu maksudna. Halus teu jeung ente kira-kira ngadut euy. Halus. Satuju, awe ulang imah. Nyata urang teh euy. Atoh aing geus sataun geus di imahan euy aduh ampun. Buru-buru nyen-nyen pasaratanana. Arek kan ge mah. Bener buru. salah halusnya. Halus. Halus bener tuturkeun teh Mang Dayat tuturkeun. Oh my god. Siap mah. Nya. Ka mana mereka gitu dia? Itu teh. Sekateuan. Lain ke jubihat atuh. Dirumahkan. Dirumahkan 3 goblok dipecat.